Saya ingin bertanya, sekarang ini banyak muda-mudi dalam pergaulan bebas. Suatu ketika terjadilah kecelakaan lalu lintas, perut melendung. Atau lain lalu lintas teman, lalu lalang teman. Sehingga si perempuan hamil. Untuk menutupi aib ini dari pihak perempuan lalu menikahkan anak tersebut. Pertanyaannya, apakah pernikahan ini sah menurut agama Islam? Yang kedua, apakah orang tua keluarga perempuan kena juga dosanya bila pernikahan itu tidak sah? Salah tuh pertanyaan aku situ. Bagaimana gitu solusinya atau caranya agar pernikahan itu menjadi sah yang diridhoi Allah? Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai atas perhatian dan penjelasan Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kasimpulanna majalema zina hamil haju ditikahkeun sah tah henteu. Ai rukun nikah jeung zina mah teu beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih keneh dipaparinan panjang umur, dipaparinan nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih urang dipaparinan nikmat anu teu aya papadana nu bakal nganterkeun urang kana kanikmatan hakiki, ialah nikmat iman, nikmat Islam. Urang jaga nikmat iman, nikmat Islam urang rumat, urang terus perbaiki sangkan iman urang teu teger, Islam urang teger, hingga urang ibadah ka Gusti Allah ngarasakeun kanikmatan ibadah. Lain sakadar ibadah engkugan doang mun salat teh mah, tetapi menikmati ibadah urang. Carana tingkatkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, laksanakeun parentahanana pinuh ku keyakinan. Yakin mah pamere ti Allah, urang berusaha supaya datang kayakin, ulah ngolembar hati. Dina minggu ieu minggu terakhir bulan Safar, minggu hareup urang geus nincak kana minggu Maulid. Insyaallah urang pelaksanaan haul tanggal 13 silih Maulid. Urang ruruba ka Gusti Allah melalui haul, ruruba ka Kangjeng Nabi, ruruba melalui maulidan, melalui haulan, supaya awak urang, diri urang, hate urang leuwih deket ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nyonto ulama-ulama salafus sholihin, nyonto para aulia-aulia Allah, gegedena nyonto Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Kangjeng Nabi ma uswatun hasanah, contoh nu bagus. Berpolitik nyontoh ka Kangjeng Nabi, berekonomi nyontoh ka Kangjeng Nabi, berbudaya nyontoh ka Kangjeng Nabi. Ulah keluar tina contoh urang, sebab Kangjeng Nabi di
diutus ke alam dunia sebagai contoh. Tinggal orang ragap dada orang geus datang ka mana, orang jeung sabaraha persen nyonto orang ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyonto salatna, nyonto khusyukna, geus teu kaconto. Politikna nyonto ka Kangjeng Nabi. Di Indonesia mah geus teu nyonto jasa tuh. Aturanana geus lain nyonto ka Kangjeng Nabi urang. Berbudayana urang nyonto Kangjeng Nabi, abeh urang di akhirat teu disaha-sahang ke ku Kangjeng Nabi. Jadi langsung diaku ku Kangjeng Nabi. Nah iyalah bulan Safar akhir sakumaha nu sering dicaritakeun ku para ulama. Aya panyakit nu diturunkeun 600.000 dina Rebo akhir. Jadi disebut Rebo Kasan, daya Minggu, Senin, Salasa, tah Rebo eta Rebo Kasan. Nulis salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala Yasin, salamun musawarun. Terus Teda ditenden kana cai tulisna dina piring atawa dina kertas kacaikeun terus kagentongkeun. Oh gentong wari mah. Aya ge kitu. Dispenser. Bahasa batur teh bahasa orang mamun dipencet ngocor. Dispenser teh kos itu. Terus dikasumurkeun eueuh sumur ku ari mah Jepam satelit. Jelas ngarinum supaya orang dijaga ku Gusti Allah Subhanahu kudu aya salat-salatannya bid'ah. Bagi nu teu kaijazahan salat ulah. Biasana di kalangan syariat mah teu diijazahan ulah. Kecuali keges ngalengkah kana thariqah ayang ke salat Rebo Kasan. Babacaan nangke aya inna a'tayna kulhu alhaqubut takatsur jeung sajabana. Geus urang mamun diajakan ke di lembur salat Rebo Kasan ulah dae. Ulah geus urang. Adapun aya perorangan nu geus kungsi diijazan mangga bae ngan teu meunang diumum-umumkeun. Sebab ke beusi ditanya dalilna nya ngirung. Pan aing ngirung mah teu bagus. Ngirung teh ponges ngaranna teu bagus atuh ulah. Urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo almarhum Haji Aap Saifun Nur Yai bin Kiai Haji Syafi'i Ridwan Bandung. Maot ngadadak. Kemudian almarhum Haji Samad bin Haji Ramisah Cigarasa Kunjang Bogor. Kemudian Bapak Jal Tohri Fahrur Istohari Fahrur bin Fahrur Razi Sulaiman Lampung. Halimah binti Muhammad Yasin Rangkas Betung.
Itulah Fatihah anu kurang dibacakeun tadi ngaran-ngaranna, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ieu mah Abah saya mau nanya. Selasa kemarin gitu naon ieu. Pada subuh teteh saya melahirkan anak. Dik naon tuh sia bebeja kain. Anaknya perempuan, kira-kira nama yang cocok buat itu ya mau kudu khusus ulah kos kieu. Biar hidupnya barokah hidupnya. Siapa menurut Abah? Sahaya dari Cikarang Bekasi. Oh jauh. Lahirna poe Selasa, anakna awewe Siti Suwaibah. Saya amat atuh. Asal aya sean we geus jadi Salasa. Saya ingin bertanya, sekarang ini banyak muda-mudi dalam pergaulan bebas. Suatu ketika terjadilah kecelakaan lalu lintas, perut melendung. Atuh lain lalu lintas teman, lalu lalang teman. Sehingga si perempuan hamil. Untuk menutupi aib ini dari pihak perempuan lalu menikahkan anak tersebut. Pertanyaannya, apakah pernikahan ini sah menurut agama Islam? Yang kedua, apakah orang tua keluarga perempuan kena juga dosanya bila pernikahan itu tidak sah? Salah tuh pertanyaan aku situ. Bagaimana gitu solusinya atau caranya agar pernikahan itu menjadi sah yang diridhoi Allah? Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai atas perhatian dan penjelasan Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kasimpulanna majalema zina hamil haju ditikahkeun sah tah henteu. Ai rukun nikah jeung zina mah teu beda. Ai pertikahan mah asal rukun aya hiji panganten lalaki panganten awewe, nomor kadua aya dua saksi, nomor katilu wali. Wali nak menukupi persyaratan, saksi naga kitu kene atuh sah sanajan reuneuh sah bae. Jadi nikahkeunana sah ngandoraka sakitu doang. Anakna ke lamun ditikah ku lalaki eta sing hade lain anaknya anak jurig apa. Sedangkan nyana nu boga lakuna nyana jurigna eseng. Jadi disebut anak zina. Zah pertikahanana ngan doraka nikahkeunana doraka nyaksianana. Mementak doraka salah lalampahan ngahukumanana lantaran jelema anu zina mah kudu dihad.
lamun zina nagoer muhson 100 jilidan, lamun 100 jilidan lamun muhson atuh diranjam datang ka paeh sakitu beres samangga sering tamakos itu aju loba jasa di nuzararina komo tahun baru kemarin amprekan na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu mah pertanyaanna teu kadeuleu leutik teuing tulisanana. Kula mah teresep kanu leutik-leutik kanu gede. Kadeuleu. Ieu naon ieu teh? Adapun Baji dengan semakin canggihnya teknologi sehingga banyak macam atau model mikrofon atau mic. Satu ada yang pakai kabel yang terhubung langsung dengan ampli. Dua ada yang tidak pakai kabel atau buntung. Ketiga ada yang ukurannya kecil atau mikrofon mini. Mic nomor 1, nomor 2 biasanya ukurannya lebih besar dari gitu. Asa dek jualan mic kayaknya. Penggunaannya memakai tiang mic sehingga imam waktu sholat tidak bersentuhan langsung dengan mic tersebut. Sedangkan mic mini penggunaannya identik ditempel di jubah kerah, di leher kerah baju sehingga mic tersebut bersentuhan langsung dengan imam. Yang saya yang mohon diteruskan bagaimana ditanyakan itunya bagaimana ketika imam waktu sholat menggunakan mic mini yang terhubung langsung dengan pengeras suara atau speaker, sedangkan speaker tersebut tidak menutup kemungkinan terkena najis. Entah speaker tersebut terkena kotoran burung, terkena kotoran cicak, atau terkena kotoran lainnya. Jelasnya bagaimana imam waktu sholat memakai mikrofon mini yang terhubung langsung dengan speaker, sedangkan speaker tersebut terkena najis. Nyaritakeun speaker kena najis. Siapa tuh ieu mah nanyakeun nu ditanyakeun jeung nu dimasalahkeun beda. Ieu budak pinter-pinter bodoh. Budak sekolah teh kos kieu ieu pertanyaan budak sekolah kos kieu biasana ieu. Naon itu hormat saya subranata besar. Oh paingan sakolana bangsa teu tamat ieu kajian kukumat. Hartina pertanyaanna mah bagaimana pan tadi andai kata eta mic mungkin ada kemungkinan terkena najis, ada kemungkinan terkena najis, berarti mungkin kena mungkin teu. Pertanyaannya gitu. Di dia bagaimana imam waktu sholat memakai mikrofon mini yang berhubung langsung dengan speaker, sedang speaker tersebut terkena najis, pan bloon. Sia kuaing mun aya disintrik sia kuaing. Nyen pertanyaan sakieu jelema lobana. Berarti orang besar bodoh kajian kumaha ieu, boga kaisi. Inu dimasalahkeun kumaha mun kena jeung teu kena, aya ditanyakeun kena najis. Itu pertanyaan nu terakhir mah tuh mah geus jelas ya kena najis. Itu nu dimasalahkeun mungkin kena mungkin henteu, bloon teu juga. Setelah kuaing mau dijawab, saya bohongan blon. Lu kumaha itu tang budak detik gak bisa ngajawab nu kadua mata mah. Tuh nyen mantak nyen pertanyaanna pikir-pikir heula.
di rumah loba siap peserta ngisiinkeun budak. Aduh. Walau qata'a kafan bila sobiya lamun motongkeun ki Zaid kana efek-efek nu eueuh ramoan palaki so atuh jauh ramuan ieu eueuh ramuan ngan paling ge engke bayar diat ila antaguna kabuh mislah kecuali gayaan efek-efekna dampalna sabangsa jeung eta efek-efek nu dipotong pada eueuh ramoan kisos tamaja akur ieu nu penting kudu mau masalah Zaid waramuan hiji ajan putukul kemudian motongkeun efek-efek ki Umar sarua waramuan memasalah sabangsa kisos lamun sabangsa ulah ke bayar dia Zaid waramuan kemudian kuari mah motongkeun nu aya ramuan tibalik lamun tadi mah nu motongkeunana aya ramuan nu dipotongna eueuh ieu dibalik nu motongna eueuh ramuan nu dipotongna aya sampurna kumaha eta atuh potong deui Zaid dampal leungeunna eueuh ramuan ki Umar lengkap kemudian ki Zaid nu eueuh ramuan motongkeun dampal leungeun ki Umar nu sampurna ta eta teh ki Zaid males ki Umar males ka ki Zaid ngan rugi ki Umar lantaran dibales ge kapan aya nu ki Zaid mah nu dibales da eueuh ramuan aya ki Zaid makan aya ramuan ta eta kan berarti aya nu ki Zaid mah eueuh ramuan nu ki Umar mah aya sedengkeun nu ki Umar teh dipotong ku ki Zaid andai kata dibales rugi ki Umar efek-efek nama akur ngan ramon eueuh na ieu nu eueuh na nu eueuh karugianana bayar diat wa akhadha diatal asabe babari teman ditorog mun cer kurang mah jadi tinggal torogan ramo sabaraha efek-efekna mah geus potong deui tinggal ramo hitung sabaraha duit ramo hijina eta engke dihareup bakalna ramo hijina sabaraha coba lamun mahal urang jual beh hiji aduh na'udzubillah min walau salat usbu'ahum faqata'a yadan kamilatan ki Zaid aya air ramuan mangan nu dua oyag-oyagan bae baheula mah disebut lilinieun lain lini tah mah lilinieun jae lini mah pan goyang taneuh ari ieu mah goyang ramo jadi kos lini lilinieun biasana nu geus kolot biasana gosot lilinieun kita ngaranna lilinieun aya anu sakieu lilinieun teh aya nu ramo doang gitu lilinieun teh aya nu kabeh dua doang gitu tah eta lilinieun ngaranna jampena cokolot baheula mah gampang neangan leunyai cokot lenyai terus kunyana dikieu-kieu tak ku leungeun anu lilinieun lenyai eta lenyai budak urang teh jaman ka lenyai teh anu sok lempang leutik kos tinggi ngan leutik lamun ditoel hurung eta lenyai ngaran nah eta jampena obatna paranti lilinieun tuh ku lenyai mun bisa mah bangsa 100 bae rames-rames
Teta lilinien Zaid dua romokna lilinien. Kemudian mana anana motong lengan Ki Umar nu sampurna. Teta kumaha? Aya pan romokna ngan kurang sampurna nu dua lilinien. Pa insya lamun Ki Umar erek mah laqasalati salima motongkeun anu tilu nu salamet dua deui wa akhadha diata usbu'ain nyokot diat anu dua lantaran nu dua mah lilinian pek bae mangga masalah wa insya qadayaduhu wa qanabiya lamun lamal cenah ieu mah geus bae dek dipotong beres kabeh geus mengalap cukup sakitu bae lilinian ieu geus teu kudu dibayar nu dua deui mah eueuh masalah faslun wallahu a'lam bis